naon dia mah? Unggal pake di lembur urang mah rame. Naon eueuh? Maksudna pan Korea tahun baruan. Bahasa galau nama. Hi, telok ka harti cecanjing dia heh, tuy. Sarua abi ge. Heuh, tuy, naon ieu rek aya DJ. Cenalen. Tanya deh, bungut tadi ge kadinya maksud nama. Apaan dia tadi nanyakeun ramean? Ditakul lah kita si eta. Pan dia wani-wanian ngomong gitu ke aing. Dirojok aing bol dia temulang riheut. Idea saha? Aing coker. Oh musik ribut. Ai bahan teu apal, cacahan ke dia mau ngobrol. Ngobrol lu masih? Geus aya mending milu jeung aing hayu ngopi. Ka mana? Ka Pucang Pari. Emang reka pucang pari? Endel dia sarbom. Hayu. Derek mah. Hayu kami ajak berakhir naik. dompang. Ngajar dong, Tuh, naik tuh. Aing diburi ya. Derek budak-budak teh konyo. Ai, arek mall ya. Geus. Berangkat. Dasmen jaya aing coker. Tenyok itu dari ya. Lamun aing artis TV leutik. Bau-bauna mencurigakan dia aya ka dia. Bau naon ja bau nama itu ka ambe ja. Geus aing eta mah film kamari meureun. Geus kam kuari mending ka warung ka ditu nya ka nene pesen kopi, pahit ulah, amis ulah, cayan ulah. Berangkat. Kopi naon teh dicayan. Kupinang kau dengan bismillah. Bagoy dak si coker lebay. Pong, aja kumaha yang geus kieu. Ayo nanya ke naon tadi? DJ. Ih. DJ meureun, DJ menaon dia mah. Ih, stok radig. Heeh. Pancena eta rek aya di Karang Nawing. Mantap ge eta dia. Bisa maca. Setik mah. Oh, padahal lama. Gandeng dia tuy. Kar. Tah. Ieu ngaranna pamflet di tanggal 28 Desember nepi ka tanggal 1 eta acarana dimulai. Tanggal 1 anggeusna. Laju aya naon bae eta. Tah, coker. Tanggal 28 eta nenda bareng komunitas bisi babaturan sorangan didinya boga ke babaturan anu sok nenda komunitasan aja ka dieu. Tanggal 28 na masih aya keneh lomba selfie, lomba ngijing. Tanggal 30 na lomba egrang, lomba tradisional. Tanggal 31 na lomba lang-layangan, edukasi sosial. Jeung kayak pengumuman pemenang. Jadinya aya hadiahan nih ker. Ulah salah aya hadiahan. Menang duit. Terus naon deui? Tanggal hijina eta gerakan penanaman 1000 pohon. Ameh ieu alam urang bagus. Heeh. Tak ker, ieu nu dimaksud ku dia DJ. Eta dia salah ngartikeun, lain DJ kunyu. Naon? DJ Tito Ibto. Eta top Indonesia 100 DJ 2019. Heeh. Ya majing. Di jam sabaraha eta mulaina? Akupan aya panitia. Kenanya ke panitia dia ta, dina handapna aya ta. Kontak for more info. Ada di nyata Sirian. Sabu aing teu wauh, Billy, Sirisan. Panitia eta, tanyakan bae ka panitia. Jadi anu dimaksud ku dia DJ eta iya DJ Tito Ibto. Iya DJ Tito. Iluan bos. Gandeng dia. Moal bodo aing. Laju aing lamun iluan ka saha ieu daftarna? Astaga, atuh geus di dieu geus tercantum tah coker. For more info.
Rian nomor ya Billy eta nomor kontak ta. Risan ke ditelepon untuk Mamang Coker di WA atau napi di SMS. Buka HP teu? Aya sana keur kinjom. Heunya. Lain aing nempo Facebook mah ieu boma. Pan ieu bomaan. Tuh tanya yang kadinya nama dia mah berapa yang kudunya? Endelnya si bos. Heh, laju ieu musik aya moal. Dia mah kumaha aing masih. Atuh pastina musik mah aya Coker job men, job. Ari DJ job. Ai Hanu kumaha eta? Lamun pongdut mah aing nyaho. mata kayak tadi yang kayak ulah ka jauh kudu hadir. Siap. PS dia mah keur loba tinggalkan supa mushroom ya. Tah, ke gedeng. Sok aya panitiana ieu keur sok lewat. Urang tanyakeun, ieu pamflet bener tah henteu? Akur-akur aing mun kitu mah tah setuju. Punten. Abi bade naros ieu pugu pamflet. Kumaha ieu leres ieu? Oh, leres eta leres. Mohon leres. Jadi acaranya eta di tanggal 28 ka tanggal 1 Januari 2020. Tanggal 28 eta aya lomba selfie. Foto. Cekrek foto. Di hashtag karena IG Pesona Karnau aya tidinya. Laju di tanggal 28 eta oge aya lomba ngijing. Nepung ka tanggal 30 na aya lomba egrang. Tah lomba egrang eta permainan tradisional nu kurang kudu dilestarikeun. Tanggal 31 na lomba langlayangan, mecak, langlayangan mecak. Eta ke pakebel-kebel. Nah, selain tina lomba langlayangan eta di tanggal 31 aya edukasi sosial engke ti Pok Darwis, ti Palpala Kaldera di Himakom. Nincak ke tanggal 1 na ieu acara pamungkas, acara hiburan. Hiburanna DJ. DJ, lain DJ. Oh. DJ. Tanggal sabareta DJ na Kang? Tanggal 1 na Januari. Jam berapa Kang kira-kira mulainya? Tah, kira-kira mulai nama jam 2-an, jam 2 ti beurang. Kira-kira eta mulai. Jam 2 sampai ira eta. Jam 2 sampai nepung kan itu terus. Kapeting nepung. Asik dia mantap. Mantap marendak. Nya kin abdi masih hantrang kanu sanesna pami ieu si pamflet leres mah. Abdi rencangan abdi sadaya kin di piwarang ka dieu ku abdi. Nah, eta leuwih hade nya. Mangga eta mah. Abdi nya. Kumaha keur leres? Oh, atuh kudu dia mah harus wajib biar wow gitu. Aing nanya nya. Ulang isinkeun bos nanyana. Mangga. Ayo, supporteran oge nya. Dong main bola teh ya. Lain eta mah support. Artina ieu acara aya nu ngadukung. Oh. Dak isin aing mah. Oh, gandeng dia mah moal nyaho. Terus ieu aya supporter Kop Darwis segala. Naon ieu? Pok Darwis eta artina kelompok anu sadar wisata nu aya ti dieu. Lain supporter. Terus iya aya dia. Naon ieu? Palapa Caldera. Naon palapa satelit? Tah, lamun ieu Palpala Kaldera eta organisasi anu pecinta alam, kemanusiaan dan lingkungan hidup. Jadi sadar akan lingkungan hidup jadinya. Eta Palpala Kaldera. Hah, lain ieu terakhir aya pagelaran TV naon? Eta mah aing ge nyaho. Pan dia sok nonton YouTube meureun. Pagelaran TV eta fans dia si Erli Belandal. Oh, hade mun kitu mah. Subrek. Jadi kitunya Kang. Nuhun. Woi, ker. Aju dia kumaha ieu? Ngarti teu ieu nu sabenerna ieu? Aya seutik mah kayak ku aing dijieun trending. Nya atuh pameng kitu mah Kang. Atur nuhun sa tacana Kang. Nuhun sami-sami. Urang ti payun ya. Mangga. Mangga. Kang atur nuhun Kang. Ayo, mangga. mangga. Mangga.
Yo mangga. Jadi ker kabeh nu asup kadenya eta lain sambarang jelema ker. Mun aing asup kumaha jadina? Ulah, nya bisi polisi beukeun dia mah dong soji teh akri. Dia Atuh heupan batur geus make sapatu. Tadi sorot dari am. padahal namanya keren-keren batur. Tah, jadi kitu ker kusabab ieu geus speaknya geus bener muguna memberitana. Ayo urang sebar luaskeun lewat sosmed, lewat Facebook, lewat IG, lewat Twitter, YouTube jeung sajabana anu lain. Nya ulah poho. Heh. Pan kuari urang keur nyieun. Dia mah. Oh, heuh nya orang urang ieu kuari keur syuting, boy. Yo guys, jadi jangan lupa datang tanggal 29 sampai tanggal 2 Januari 2020 kita liburan bareng, kita asik bareng di Karangnawing. kita nenda bareng. Lomba, jangan lupa lomba untuk pendaftarannya free. Gratis. Tidak dipungut biaya, gratis. Geus burung, jangan geus burit. Geus salse. Ayo balik, Bos. Geus hayu urang seor. Ayo. Oh, iya. Alah. Oh iya itu. Roll. Action. Oh, iya terakhir aya pagelaran TV. Start. Ya. Baru ini lah oh. Siap. Iya terakhir pagelaran TV. Action. Oh, iya terakhir aya pagelaran Cut. TV. Eureun lah ora eureun. Oh, Ron, eureun. gue. Dina iya ulah eureun. Siap. Langsung rajel. Roll. Action. Oh, iya terakhir aya pagelaran TV. Cut. Iya terakhir aya pagelaran TV. Oh, iya terakhir aya pagelaran TV. Action. Oh, iya terakhir aya pagelaran TV. Cut. Yang mengarang teh ulang terakhir. Iya terakhir. Lain gitu. Ayo pagelaran TV naon? Geus kitu wae. Segang. Action. Ayeuna nya. Bedas lah. Oh iya. Makanya kadinya. Siap. Action. Heh.